Waktunya canggih gar, carita, ngeunah, dan segar. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi Pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat Pak. Radio, orang rek carita sia. Bapak urang mah jagoan. Pepetasan sakilo digantungkeun aceli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya kemeh tuh bapak maneh teh. Oh, udah geus maot. Iraha maotna? Nya harita we pas ngabeledugeun pepetasan.